Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawa Rontek jilid kadua bagian anu ka 70 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawa Rontek jilid kadua bagian anu ka 70na. Kumaha salajengna sora cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Jelgedeg. Harita dua nana gancang harudang deui pada mancuhkeun deui tangtungan. Katenjo Bajing Sudraji geus ngoprot ku kesang cukup loba. Geus waktuna aing kudu meruhkeun ieu mangluk. Geurentes Bajing Sudraji bari nyusut kesang dina tarangna anu renung. Ku ayeuna Bajing Sudraji geus nandeskeun rek nganggeuskeun eta tarung. Kakuatan riwa karang rek diancurkeun ku ajian waringin sungsang. Malah tandes rek langsung ngawatek ajian waringin sungsang tahap puncak nyaeta Sinraga Miraga Sungsang. Teu lila sep harita Bajing Sudraji mimiti ngarobah sikap jeung tangtungan. Dua dampal leungeunna nyungsang hareupeun dada bari disalur ku tanaga sakti anu rongkah. Teu lila barasat sangalirna tanaga sakti sapasang leungeun Bajing Sudraji jadi nyamurat mancerkeun prana bodas. Bentukna jiga akar meungkeut melit nu tungtungna nyarwat jiga cakar. Ku hadirna prana Bajra Waringin Sungsang nemakeun pamor anu cukup kuat ka alam sabudereunana. Segomo anu dihadirkeun Kiwari
waringin sungsang tahap akhir nyaeta Sindraga Miraga Sungsang. Lemah anu dipake panincakan, ujug-ujug geter lilineun. Mimiti nama ngageterna meusan, tapi lila beuki lila taneuh anu ditincak jadi moyag usik. Taneuh nepi ka nyarungkal tur nyerebung hasil. Ieu jadi tanda yen kakuatan waringin sungsang tahap akhir mimiti ngebrehkeun karongkahanana. Siriwa Karang jadi molohok mencerong bari hatena was-was. Ngan was-wasna kaburu dipupus ku pedah dirina percaya diri. Lamun mah lapisan cakra karangna moal bisa ditembus sok sanajan ku ajian waringin sungsang. Nah ajian naon anu keur diwateg ku ilaing teh jurig, jikana lumayan dia lemu diicip-icip ku dewek. Tanya Siriwa Karang semu ngalece. Teu kudu loba omong, rasakeun ajian waringin sungsang tahap akhir deuleuh Wakarang. Cek Bajing Sudraji singkat. Waringin sungsang. Jadi ieu ilmu tinutur tatar wetan milik si Panembahan Pasopati teh kakarek ayeuna aing nenjona cikan gera dorongkeun gera serangkeun eta ajian ka dewek. Dewek panasaran hayang ngasaan nah bakal sanggup eta ajian si Panembahan Pasopati teh lamun ditibankeun kana raga karang dewek. Sok geura buktikeun. Tang-tang Siriwa Karang manehna bari sak ngalirkeun aliran cakra karang tahap puncak siap nerima serangan ti Bajing Sudraji. Bet subarasa harita Bajing Sudraji ngaliukeun sapasang leungeunna bulak-balik. Perana waringin sungsang beuki bebarasatan nebarkeun pangabaran leuwih kuat. Ngadadak angin jadi nyewot tarik milu ngarabengkeun kalakai ka Jomantara. Direret ka sisi pakalangan Tengku Raja Pasai anu masih keneh nangtung beuki mundur di tempat pakalangan. Sahanteuna manehna embungeun kabarerang bubuhan manehna mah apal kumaha rongkahna ajian waringin sungsang. Sedangkan di pakalangan harita kadenge Bajing Sudraji nyarita di barung salaput awak dibelit ku akar prana bodas. Riwa Karang hampura lamun waktu ayeuna kaula kapaksa ngancurkeun kakuatan Karang Andika. Teu kudu loba omong sia jurig. Sok geura petakeun aing siapikeun nadahna sia. Cacap Siriwa Karang nyarita kitu corelat jeleng belesat. Harita Bajing Sudraji ngacorelat ngabelesat. Lajuna gagah patandang diiring malanceranana prana waringin sungsang belesat sewelas. Aneh nalika Bajing Sudraji ngabelesat di tengah-tengah jalan wujudna jol ngilas ngaleungit ilang jelas ngaleungit teu katenjo wujudna. Siriwa Karang anu sayaga siap narima serangan musuh jadi curinghat culak cileuk ngan henteu ari culak colok manehna lula teleret ka ditu ka dieu kaleungitan ku musuhna. Selang sabaraha detik ujug-ujug duak berasa duak. Teuing kumaha kajadianana Siriwa Karang anu keur culak cileuk teh teu pupuh jol ngajengkan tuluy ngusek abrug-abrugan bari sakujur awakna diseureud ku belitan akar prana waringin sungsang. Sedengkeun Bajing Sudraji mah teuing di mana ayana pedah
ditempuan ka sakuruling bungking eta patempatan teu katenjo jirimna. Ujung-ujung prana bodas anu jiga cakal harita marabes kana sakujur awak Sriwakarang. Utamana mebes pas palebah dua tungtung taktakna, di mana di lebah dinya pisan jadi titik kalemahan Riwakarangna Kirai Getih. Kocea Kirai Getih anu ngawujud Riwakarang jejeritan. Sora jeritanana kuat kang ngeundeurkeun sakurling bungking eta tempat. Meureun saking kunyerina sabab setiap urat-uratna disaksrak ku aliran gelap saleser. Salian ngarasakeun kanyeri oge dibarung ku rasa heran. Kunaon kawadukan Riwakarangna masih bisa ditembus ku kekuatan lawan. Padahal cek guruna sorangan nyatana Ki Durkalageni. Yen kekuatan Riwakarang mibanda kawadukan sampurna taya celah kelemahan. Riwakarang mangrupakeun ilmu kadugalan paling puncak satu tas ajian Batara Karang Kilanang Karang. Keterangan ti guruna nyatana Ki Durkalageni teu lumaku lamun lawana Bajing Sudraji mah. Ngungkulan kekuatan kre Riwakarang lain perkara sulit pikeun Bajing Sudraji. Anu penting bisa nganyahuankeun heula titik lemahna. Sabab cek pikiran Bajing Sudraji moal aya ilmu anu eueuh kalemahan. Sakumaha luhur jeung hebatna ilmu tetep boga kalemahanana, boga titik apesna. Dina ajian waringin sungsang tingkat akhir, jirim Bajing Sudraji ngiles teu katemong wujudna. Sabenerna mah lain ngiles ngaleungit, tapi Bajing Sudraji salin jinis jadi prana waringin sungsang. Tepat nama waruga Bajing Sudraji malih wujud jadi prana. Lamun nyerang sajenis kekuatan seuneu, Bajing Sudraji wujudna bisa jadi seuneu. Lamun nyerang kekuatan banyu, wujud Bajing Sudraji bisa jadi banyu. Loyog jeung ngaranna waringin sungsang Sindraga Miraga Sungsang. Hartina waruga badag Bajing Sudraji malih jinis jadi prana waringin sungsang. Tangtuna mibanda daya serang puluhan kali lipat tinu biasana. Sabaraha heuleut si Riwakarang terus adu glajer teu beda jeung embe meunang mencit. Teu lila kurinjal si Riwakarang alias Kirai Getih ngakurinjal hudang. Laju diuk sila sinuku tunggal ngarapatkeun dampal leungeun hareupeun dada. Meureun ceuk pikirna, piraku manehna rek eleh kitu wae tanpa mere perlawanan. Jadi sateka pola manehna nyobaan rek mere perlawanan kana waringin sungsang anu ngabelit kana awakna. Riwakarang cobaan manehna mere dorongan tanaga balik. Tempat sakuriling eta nepi ka riuh moyag akibat gesekan dua kekuatan digdaya. Mimiti nama lumayan. Prana waringin sungsang sempat mundur jeung sempat mudar, sempat silih dorong heula. Ngan kadituna tetep prana waringin sungsang teu katahan. Kekuatan Sindraga Miraga Sungsang tetap anu leuwih unggul tibatan kere Riwakarangna Kirai Getih. Tungtungna beletung kulit lapisan luar kere Riwakarang katenjo ngabeletung. Hal eta tangtu jadi siksaan anu kacida luar biasa pikeun Kirai Getih. Prana waringin sungsang terus nyaliara nyerang leuwih ka jero ngancurkeun titik-titik kekuatan Cakrakarang. Seetik saeutik kulit si Riwakarang marek plekan nembongkeun rupa Kirai Getih saujratna.
Alah, ampun Langlang Jagat, ampun gula taluk, gula taluk. Gorowok Kirai Getih nu satengah awakna geus balik deui kana wujud aslina. Sabenerna teu kudu minta ampun oge. Bajing Sudraji teu boga niat rek ngabinasakeun lawanna. Bajing Sudraji teu boga niat ngaleungitkeun nyawa Kirai Getih. Tujuan utama nama iwal ti nganjurkeun kakuatan setan kere Riwakarangna wungkul. Teu lila blar. Dina akhirna Riwakarang ngajengkang. Parupaanana balik deui kana wujud Kirai Getih saujratna. Harita awakna ngajoprak, ngalempreh, maring lemah, tur ilang kasadaranana. Untung Bajing Sudraji henteu telenges, henteu samet nelasan Kirai Getih. Sabenerna bisa wae ajian waringin sungsang disapatkeun nepi ka ngalah nyawa lawan. Tapi teu kituna. Anu penting mah pikeun Bajing Sudraji bisa ngancurkeun kakuatan kere Riwakarang oge eta leuwih ti cukup. Kiwari Kirai Getih anu katotoh saurang jago kahot bolong kotan. Muridna Kidur Kalageni antukna eleh jajaten dina leungeun Langlang Jagat Bajing Sudraji. Sedangkeun Bajing Sudraji sorangan harita geus kasampak nangtung ajeg di sagigireun Ki Tengku Rajapasai. Kirai Getih antukna nambro oge geus puguh lawan manehna teh anjeun si Langlang Jagat. Ngadon keukeuh ngajak tarung gerak ka anjeun nya pasti moal kuat kalah kumaha oge Ki Bajing. Cek Ki Tengku Rajapasai bari ngareret ka Bajing Sudraji anu nangtung gigireunana. Nya ari harepan kuring mah Kirai Getih teu kapapanjangan manjangkeun ieu urusan. Walon Bajing Sudraji, nya pan manehna tadi sempet ngomong takluk cenah ka anjeun Ki Bajing. Tapi bisa wae eta ukur dina biwir Ki Rajapasai. Bisa jadi kahareupna mah Kirai Getih ngajak deui tarung ka kuring. Kirai Getih pasti masih kene panasaran sabab manehna can sempet ngaluarkeun ajian tutungkusanana nyaeta ajian Rengkah Gunung warisan ti guru kaduana. Ajian Rengkah Gunung eta ajian lumayan oge kakuatanana Ki Bajing. Padahal mah tadi langsung we perenan nyawa Kirai Getih teh Ki Bajing supaya kadituna teu ngabuntut papanjangan deui. Cek Ki Tengku Rajapasai. Henteu kitu sabab kuring jeung Kirai Getih taya pasoalan kudu diadu jiwa Ki Rajapasai. Urusan kuring jeung Kirai Getih tibang urusan salah paham, urusan fitnah. Jadi teu patut kuring ngalah jiwana. Atuh mun teh mah Kirai Getih masih kene panasaran hayang ngagunakeun ajian Rengkah Gunungna ka diri kuring. Teu nanaon didagoan ku kuring. Singkat Bajing Sudraji bari malik mimiti rek ngaleos indit ninggalkeun eta tempat. Narek tuluy ka mana Ki Bajing? Tanya Ki Tengku Rajapasai. Ayeuna kuring rek nuju ka lembur deui sabab Andewi dulur kuring aya di ditu. Lamun diidinan kula milu atuh. Bajing Sudraji timbang ngareret. Geus kitu maleos weh ngaleos indit. Tengku Rajapasai gancang ngincid nuturkeun di tukangeunana. Nalika keur laleumpang kadenge Ki Tengku Rajapasai nyarita. Ki Bajing, sabenerna kula teh hayang mastikeun lamun Raden Surya lain diiwat ku anjeun tuluy kusaha atuh? Cek Ki Tengku Rajapasai bari leumpang. Bener kuring teu ngiwat Raden Surya. Keur naon kuring ngiwat Raden Surya? Nu aya mah teu sopan kuring rek
daleka rek nganiaya katurunan ti Prabu Siliwangi. Walon Bajing Sudraji. Bubuhan kula teh hayang mastikeun sabab jawara satingkat anjeun asa moal mungkin ngalakukeun hal kitu ngan ieu mah nya panasaran we kuring. Barina oge naon gunana kuring ngiwat Raden Surya atuh ki Raja Pasai. Lamun teu ku anjeun na saha atuh sabenerna anu geus ngiwat Raden Surya di Panjalu? Numutkeun ijiran kula, jalma anu geus ngiwat Raden Surya nyaeta jalma anu pernah dikepung di alun-alun Panjalu teh. Eta jalma anu kungsi pagedug oge teh jeung kuring geuning nalika di Panjalu. Kitunya. Jadi eta jalma teh ngahaja mitnah anjeun sangkan laluasa meureun ngiwat Raden Surya. Nya, ijiran kula mah kitu pisan ki Tengku Raja Pasai. Tandas Bajing Sudraji. Nah saha atuh sabenerna eta mangkluk teh mamake jubah hideung akur jeung anjeun. Terus naon cenah tujuanana pangna ngiwat Raden Surya? Soal saha-sahana mah kuring can apal. Ngan anu jelas eta jalma teh mibanda kekuatan anu manggulang-mangguling. Kuring oge can bisa mastikeun nah bakal mampu atawa moal ngungkulan eta mangkluk. Tapi ari dubutkeun pamanggi kula mah anjeun tangtu bakal bisa ngungkulan eta jalma. Kula yakin pisan Ki Bajing. Nya urang tempo we engke ka hareupna. Yakin dina hiji waktu oge kuring bakal panggih adu hareupan deui jeung eta jalma. Terus ayeuna naon tujuan eta jalma ngiwat Raden Surya? Narek ngacaukeun acara Sunda Makalangan atawa kumaha eta Ki Bajing? Ijiran kula Raden Surya diiwat sabab aya hal penting anu rek dikorek kateranganana. Jelas Bajing Sudraji. Kitunya. Nya kitu pisan. Soal naon-naonna engke oge bakal kabuka geura. Terus ayeuna anjeun rek kumaha Ki Tengku? Nah rek mulang kapuntas deui atawa rek kumaha? Jika nama kula moal wakamulang. Kula hayang milu heula marangan anjeun ku samentara bari hayang apal kumaha jujutan akhirna. Kitu oge lamun anjeun teu kabeuratan dituturkeun ku kula. Bajing Sudraji teu ngawalon ngan ukur unggeuh. Gancangna carita harita duanana geus tarepi ka lembur Ciburi, lembur anu dipupuhuan ku Ki Kanta tur jadi tempat pangancerkanana Dewi saparakanca. Satepina ka lembur Ciburi harita langsung dipapag ku Andewi na Ibu Jelantik jeung Ki Kanta di watas lembur. "Kakang Bajing," cek Andewi bari ngaber nyampeurkeun. "Nimas," cek Bajing Sudraji. Atuh kabeh pada sungsong ngajak sesalaman anu utamana ngawanohkeun ka Ki Kanta salaku pupuh lembur. "Kumaha Kang? Abi apal Kakang tadi diudag ku para jawara?" tanyaan Dewi. Mohon ngahaja Kakang mancing para jawara sina kaluar heula ti ieu lembur supados teu ngaganggu katentreman ieu lembur." "Teras kumaha Kang?" tanyaan Dewi. Sapali mah tos kaungkulan ku Akang. Teras kamana ieu nu sanesan Nimas? Kamana Ki Panca? Cek Bajing Sudraji langsung tumanya pedah nu lainna teu katempo. Atuh barabat we. Andewi nyaritakeun kajadian sapoe ka tukang basa tarung jeung Nyi Sampir. Dibejakeun oge soal Ki Doger, Ki Jalaksa jeung Ki Panca. Anu tiluanana kerandangan tatu satu tas campuh di Tegalan jeung para jawara angkiran. Di sela obrolan Ki Kanta nyelang mairan. "Aduh, Ki Panca sareng nu sanes mah aya di rorompok Pribalos Ki Bajing. Kayanana tos sakinten ayeuna mah. Atuh langkung sae mah urang ka rorompok we atuh supados lugina itu sareng ieuna." Tah kitu sae atuh. Mangga tuh pupuh. Geus sapu kitu mah
teu loba carita deui, bring we kabehanana ngabring nuturkeun Ki Kanta nuju ka imahna. Cag kayaan Andewi jeung Bajing Sudraji sapara kanca urang tinggalkeun. Ayeuna urang caturkeun Nilam Kinasih, Ratu Durgalarang, Ki Jatnika jeung 7 para jawara. Menang sabara jauh ninggalkeun pabuaran. Harita geus anjog tepi ka wewengkon Banten. Satepina ka wewengkon Banten, Nilam Kinasih katut Ratu Durgalarang sempat bingung kumaha pilampaheun ka dituna, rek ka mana arah jugjugkeun. Asa kaingetan Ratu Durgalarang nyarankeun supaya sindang heula ka Karaton Kasultanan Banten. Bubuhan Ratu Durgalarang pernah mingpin Karaton Parakan. Sahanteuna manehna pasti wanoh karengrengan ka karatonan lian, boh ka Karaton Kasepuhan Cirebon atawa Kasultanan Banten. Ayeuna mah urang tetep butuh jalma anu bisa nuduhkeun di mana pernah patilasan Eyang Siliwangi teh. Jadi urang coba we urang nyimpang heula ka Karaton Kasultanan. Susuganan aya nu apaleun, Cek Ratu Durgalarang. nya ari abdi mah ngiringan wae Gusti Ratu kumaha saena. Walau Nilam Kinasih henteu baha. Kalaresan di Kasultanan Banten teh aya saurang pini sepuh nu kawilang rada luhung elmu jembar panalar. Jenenganana Eyang Jayadipa. Engke di ditu urang tiasa tumaros ka anjeunna soal patilasan. Kula yakin Ki Jayadipa pasti apa lembahna patilasan di mana. Sambung Ratu Durgalarang. Mohon mangga Nyi Ratu. Pungkas Nilam Kinasih tuluy ngareret ka Ki Jatnika pok nyarita. Ayeuna Ki Jatnika urang ka Karaton Kasultanan heula. Urang butuh ngorek keterangan ngeunaan di mana ayana patilasan. Mangga Nyimas. Pribados sareng para jawara ngiringan we nih Mas. Walon Ki Jatnika tuluy rengkun. Hayu nih Mas, tuturkeun kula. Cek Ratu Durgalarang ngincit ti heula. Beral we kabehna luturkeun nuju ka Karaton Kasultanan Banten. Singkatna carita, satepina ka Karaton Kasultanan Agung, kadatangan Ratu Durgalarang langsung dibarageakeun kalawan pinuh panghurmatan ku pihak rengrengan. Kaasup Eyang Jayadipa salaku panasehat di eta karaton. Tapi karek oge nepi ka Banten, na atuh ari ujug-ujug euleuh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.